Pamita acan aya tuangan enjing-enjing teh kala asok ngaharuleng eta teh embes. Hai, assalamualaikum embes-embesku. Ieu enjing keneh mamin bade ngadamel bala-bala nya bes. Urutkeun heula minyakna. Di dieu mamin lajeng ngocek-ngocek heula adonanana nya embes. Tos dikocek-kocek mah diemple-emple we kana minyak anu tos panas sapertos kieu. Satos beres ngaemple-emplekeun mah simpenkeun we sinah garing heula. Satos kitu mamin lajeng ngapuyar-puyarkeun sangu embes. Kumargi di dieu ku mamin sanguna bade disangrai. Maengat tos asak can. Mista atuh Aminah kela heula acan oge asak ieu teh tuh karek dibalikeun ku mamah teh. Sambil ngantosan bala-balana asak di dieu mamin lajeng bade nyangrai sangu nya bes. Tuh tinggal ditinggalkeun ngocek-ngocek sangu ge ku mamin teh di dieu bala-balana tos asak bes dan lajeng we ku mamin teh diangkat bala-balana. Satos ngajait bala-bala di dieu mamin lajeng bade ngabumbuan sangu sangrai. Biasa we roykoan sakedik purulukan we uyah teh keng hilap. Mi atos dibumbuan mah teh keng hilap dikocek-kocek pareuman we komporna. Satos kitu ku mamin lajeng diwadahan embes. Tuh ieu anu mangkok kanggo Nyi Aminah sareng kanggo Jang Ohe. Ieu we lajeng kana piring kanggo Jang Arul sareng kanggo Ene. Pami atos beres diwadahan mah lajeng we pasihkeun nya embes biar tidak ngaharuleng. Tuh tinggal manira recok pami tos aya tuangan mah nya nista.